Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring bade ngalajengkeun carios kasarung kaliang maung carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih gacor deui sareng leuwih sumanget dina medar cariosna di awal dugikeun ke akhir. Mangganya prung cuang kawitanan. Aduh akang geuningan eta sepuh abdi. Aduh bapak geuningan ngadon cecerowokan di painun bumi akang. Aduh bapak punten bapak abdi. Ceuk Lisnawati waktu harita cerik balilihan bari nyuuh kana lahunan si Ucil anu aya di gigireun manehna. Sabar nyai, sabar keun urang Bandungan kumaha kaayaan bapak nyai teh. Akang oge teu nyangka geuningan bapak nyai teh ceuceup pisan ka inung bapak akang. Ceuk si Ucil bari ngusapan sirahna nyarita kitu. Bener nyai, ulah sedih keun ku bapak urang sang hareupan kaayaan bapaknya teh rek kumaha kahayangna. Mang Omon oge bari nangtung nyarita kitu. Bener nyai, bener ulah ceurik ulah hariwang keun mudah-mudahan bapak hidup teh bisa diajak carita anu bener da. Bapak si Ucil sareng mama teu boga niat hayang boga musuh jeung saha bae oge komo deui ayeuna geus apal. Bapak hidup teh geuningan jalma anu saleuya ieu ngamusuhan urang, tapi keun mudah-mudahan bisa direngsekeun sacara bener ulah aya pacok rigana naon deui. Ceuk bi Eni manehna oge ngusahakeun ngabebraha teh Lisnawati, tapi dina waktu harita Lisnawati langsung cengkat dregdeg lumpat miheulaan Mang Omon jeung si Ucil katut bi Eni anu colohok kulantaran teu nyangka Lisnawati langsung lumpat muru kaluar bari menta bapana supaya teu ngalakukeun pagawean anu teu dipikaresep ku dirina. Bapak nanaonan bapak geuningan ngadon cocorowokan di painun bumi Kang Koswara nging kitu bapak nging isin abdi mah isin. Ceuk Lisnawati nyarita kitu sanggeus aya di hareupeun teras. Atuh Juragan Dirman jeung guruna anu keur nangtung di buruan teh muni colohok. Lisna geuningan nyanyi aya di dieu keur naon cicing di imah si Omon. Nah si Koswara teh anak si Omon. Ceuk Juragan Dirman langsung nanya kitu. Muhun bapak muhun, Kang Koswara teh putrana bapak Omon sareng Mak Eni, tapi geuningan bapak kunaon nang tanggelut ka calon mertua abdi nging kitu isin abdi mah isin. Ceuk Lisnawati langsung nembalan gitu bari ngaku sagala rupana. Atuh Juragan Dirman teh langsung tetencara kana tanu. Keblik setan, lamun aing nyahut ti anggalna si Koswara teh anak si Omon teu hayang teuing aing wawuh ka si Koswara, teu hayang ka dieu sia ka dieu Lisna ka dieu
montong ngajedog di tak. Juragan Dirman langsung luncat kacida cepetna newak awak Lisnawati cerelat kep. Papa, ini urun kikian papa ada ngaunan. Da abdi teh sanes bade kumaha. Abdi mah hoyong bapak sareng bapak kagus marasai teu kenging mumusuhan bapak kunaon. Mumusuhan sagala sareng pimutahaweun abdi. Cek Lisnawati nyarita kitu bari teterjalan hayang dilepaskeun tina cekelan Juragan Dirman anu geus luncat deui ayeuna ngabedega di tempat mimiti manehna nangtung di tengah buruan. Ulah loba nyarita nyai, ieu mah urusan bapak jeung si Dirman. Pokona nyai cicing di dieu. Ulah wani-wani asup deui ka imah si Omon jeung deui ti waktu ayeuna kahareup montong ngabogaan hubungan naon deui jeung si Kuswara. Bapak teu hayang boga calon minantu komo deui minantu ka anak musuh bapak. Ayeuna geura balik cing, balik ka ditu, balik Lisna, balik montong ngacedog di tempat. Cek Juragan Dirman nyaritana geus beuki kasar bae. Nyai gerain di tiap tempat nyai. Ulah ngadon aya di tempat ieu bahaya. Harita guru Juragan Dirman oge nyarita kitu bari neuteup ka Lisnawati. Naon? Abah, naon? Cerita kitu abah teh saha? Wani ngomong kitu ka abdi. Teu keuing nyarita kitu. Da kagus suara sareng cipuna teh sae ka abdi mah teu ngagaduan niat hoyong kitu hoyong kieu, tapi abdi anu teu resep ka bapak. Geuningan bapak ngagaduhan kalakuan teu sae. Cek Lisnawati harita nembalan kitu bari neuteup rutret ka bapana jeung Aki Sutiwa anu keur mencerong. Ulah loba omong, ieu mah urusan bapak jeung Abah Sutiwa. Tah sing hayang nyaho mah Abah Sutiwa teh kuru bapak ayeuna geura edit ulah ngacedog di dieu tempat bae bahaya. Lisna bahaya. Cek Juragan Dirman nyarita kitu. Alim, abdi mah alim. Abdi hoyong salawasna saket sareng Kang Kuswara abdi mah bapak. Montong balik ka ditu sia Lisna, balik. Cek Juragan Dirman harita terus-terusan cocorowokan mental Lisnawati ninggalkeun eta patempatan, tapi samemeh nyarita deui cerelat ka Celeng. Dirman Andika lamun bener jago boga kemampuan, ulah ngatur-ngatur budak sia. Urusan budak eueuh kakaitanana jeung urang. Antepan budak rek kitu rek ieu ge, nu penting mah lamun sia bener jago sok buktikeun gableg kemampuan naon ka dewek sia. Dirman lepaskeun si Lisnawati sabab eueuh pakait nanaon jeung masalah urang. Lepaskeun sia Dirman lamun sia jago montong nyiksa anak sia sorangan sia goblok. Cek Mang Omon bari nulak cangkeng molotot ka Juragan Dirman jeung Aki Sutiwa anu malencrong matana teh beureum kawas atah meulem kacida nafsuna barang ngadenge jeung nempo kaayaan Mang Omon anu geus putang-tang penteng-teng di hareupeunana nebar kacecep kana hatena. Hebat Sarmon, hebat geuningan gerakan Andika kasdina gesitna, tapi tingikeun ku Andika kemampuan sakumaha hebatna oge. Moal aya nanaonan keur dewek mah ayeuna urang buktikeun saha anu masih keneh bisa
nempo panon poe isuk dewek atau sia sok maju sia jeung dijung ka ditu reka mana bae oge geusna bener caritaan si omon teh maneh mah eueuh kakaitan jeung urang jig ayeuna ulang aya di deketeun bapak bahaya alisna bahaya cek Juragan Dirman bari ngalepaskeun leungeun Lisnawati anu ti tadi kumanehna dicekelan. Nya, abdi bade nyingkah tapi ngingkian bapak hanging. Nging abdi mah hayang ningali bapak celaka. Nging. Urang ngobrol bae secara baik-baik. Da bapak omon oge pasti oge kersaeun diajak nyarios anu sae sanes kitu bapak. Cek Lisnawati bari ruwah riwih cerik nyarita kitu bari neuteup ka bapana jeung Mang Omon anu masih kena ngabedega molotot neutup ka Juragan Dirman jeung Aki Sutiwa. Bener bapak malamun bisa diajak ngobrol bener mah bapak hidup tenan naon nyai tenan naon. Cek Mang Omon harita nembalan pananya Lisnawati. Teu bisa dewek aina bakal nyangkalak sia Omon aina ka ditu indit sia indit Lisna ulangan cedog bae di tempat indit sia bahaya keur nyane sia Lisna. Cek Juragan Dirman harita nyarita kitu saenggeus seuring ngabarakatak jeung deui teuing kalat naon harita anakna disunturkeun hampir bae ti tajong sukuna kana batu geus pasti lamun ngegudiwet kana batu anu aya di deket sukuna awakna bakal nangkarak bengkang dina waktu harita. Tapi Mang Omon teu cicingeun langsung nangkep awak Lisnawati corelat kep bersat ka jeleng harita. Mang Omon sanggeus newak Lisnawati anu hampir cilaka teh nangtung deui ari Lisnawati mah ayeuna geus aya di gigireun si Ucil jeung indungna anu geus nangtung dina teras. Dasar edan sia Dirman sia teh gablek pikiran teh koas bolon teu nya asiak anak sia ngadon rek dicilakakeun dasar goblok sia teh Dirman. Cek Mang Omon harita langsung nyarita kitu atuh puguh bae Juragan Dirman teh beuki nafsu bae kulantaran indit teh mawa kaambek hayang nyiksa Mang Omon atuh dina waktu harita barang adenge caritaan kitu teu dililakeun deui langsung narajang ka Mang Omon. Setan sia montong cacapek kitu di hareupeun dewek tarima yo ka jeleng siu leplos cerelat ka jeleng leplos wuk jebrot tes calik deug harita dua nana mundur sababara lengkah ka tukang sanggeus dua peureup maranehna diadu. Geuningan boga si oge sia teh Sarbon geuningan teu salah sakabeh caritaan anak buah dewek pantesan maranehna eleh teu wala kaya nyang hareupan sia geuningan hebat tapi dengekeun ku sia dina waktu ayeuna sia bakal modal dina leungeun dewek sia. Cek Juragan Dirman nyarita kitu bari lelenggakan seuri ngabarakatak bakat ku bunga. Dengekeun sia Dirman montong nyapek meniranggu kitu sia teh gede sungut hungkul dewek oge moal ngantepkeun sia bakal modar dina waktu ayeuna
dina leungeun dewek oge moal ngantepkeun kulantaran sia teh geus ngarusak sawah dewek. Banda dewek oge dirusak ku sia sabab Andika kudu nyaho sawah sia anu rusak teh kulantaran pagawean Andika sorangan sia. Dirman bagong puhitan sia di nagara siluman bagong teh dibalikeun deui ku dewek. Rasakeun sia lain sawah bae sagala rupana bakal dihancurkeun ku dewek Dirman. Tembal Mang Omon langsung nyarita kitu atuh beuki panas bae harita juragan Dirman teh. Dirman montong diajak ngobrol bae serang deui lamun teu kuatkeun ku dewek ke di poderana. Ayeuna mah sok dewek hayang nyaho sia bakal sanggup ngelehkeun si Omon moal lamun teu dewek anu bakal nyanghareupanana Dirman. Harita samemeh juragan Dirman nyarita Aki Sutiba ni heulaan ngomong kitu atuh juragan Dirman teh teu nyarita deui nyerang kacida cepetna leuwih garang deui jeung deui dina waktu harita teh waktu geus asup kana poekna peuting atuh dina gelutna teh kacida campuhna kakuatan maranehna dikaluarkeun sakabehna. Sanajan can aya wujud bagong jeung maung sora-sora tinggaraur jeung sesegrok maung jeung bagong teh geus mulai kadenge kaur harita matak geuman pisan dina waktu harita kadenge ku saha bae anu dina waktu eta nyaksian campuhna gelut antara Mang Omon jeung juragan Dirman. Si Ucil Lisnawati jeung Bieni oge kacida reuasna barang ngadenge sora-sora anu matak pikasieun sanajan car ka tembong aya wujudna. Lain maranehna oge dina waktu harita anu ngarasa sieun teh kulantaran warga lembur ge anu harapaleun dina waktu harita Mang Omon jeung juragan Dirman keur tarung patutunggalan di pakarangan. Lega Mang Omon daratang ngan teu wani deket langsung. Mang Uding sapara kanca oge nyaksian ti tempat jauh. Edan hebat juragan Dirman jeung juragan Omon. Kamampuanna geuningan lain bantrak-bantrakeun tapi eta sora maung jeung bagong geus campur deui anjir. Kumaha engke kaayaan nanya can ka tembong wae wujudna geus matak pikasieun kieu ceuk Mang Uding saparang kanca nyararita gitu. Warga-warga oge sarua komo deui maranehna mah pinuh pikasieun kulantaran can pernah ngadenge sora maung jeung bagong anu kacida pikasieunana kasieuneuneun manehna dina waktu harita komodi can aya wujudna. Maranehna oge kacida yakina sora bagong jeung maung teh lain bagong jeung maung sambarangan. Sedangkeun Mang Omon jeung juragan Dirman anu keur tarung patutungkalan beuki campuh bae atuh akhirna mah dina pamungkasanana maranehna teh diadu leuwih rongkah deui pelesat siuk cebrot jalik jeuk kubrak dudana harita langsung nangkarak bengkang tapi kewat narangtung deui langsung ngarapal ajian rek kembat maung jeung bagong anu ti tadi geus kadenge sora-sorana ngan can tembong wujudna mah sanggeus maranehna ngarapal
jang jawokan anu diembat ku maranehna duaan kaceleng Maung jeung Bagong teh harita ting torojol teng di mana datangna campuh di eta patempatan atuh geus matak soak bae keur anu ningali dina waktu harita. Sakabeh warga lembur teh nyinglid ngajauhan eta tempat Mang Uding jeung sakabeh baturna oge sarua. Ari si Ucil jeung indungna Katut Lisnawati mah harita langsung arasup ka jero imah kusabab teu kuat ningali kaayaan Maung jeung Bagong anu kacida baradagna campuh garelut di pakarangan. Angin ngagelebug matak reuwas ngan anehna sanajan kadeng ge sora angin ting gelebug teh eueuh tatangkalan jeung sabjabana anu oyag. Eta keanehan anu ku sakabeh jalma dina waktu harita dirasakeun jeung katembong. Barang keur kahot-kahotna pasukan Maung jeung Bagong diadu teh guru Juragan Dirman oge teu cicingeun kusabab nempo kaayaan Juragan Dirman keur kadesek ngalawan Mang Omon tapi kakra erek ngabantu muridna teu kanyahoan ti mana torojolna Aki Kuncen geus aya di hareupeun Aki Sutiwa. Sia ka mana si aki-aki anjeun malawan oge dewek sia montong ngaganggu parudakeun maranehna lawan anu imbang urang oge kudu imbang sia aki-aki cek Aki Kuncen langsung nyarita kitu. Setan sia saha dika adon ngaganggu jajalanan dewek montong nyen perkara jeung dewek ari hayang hirup mah sia aki-aki peot cek Aki Sutiwa. Manehna oge teu hayang eleh langsung nyarita kitu. Monto puat peot urang teh sarua sia sarua peot nah ayeuna urang buktikeun rasakeun ieu pangawasa dewek sia Sutiwa cek Aki Kuncen bari nyolodorkeun dua dampaleungeunna ka hareup. Tina dua dampaleungeunna teh ngeblesat cahaya beureum rek nyamper awak Aki Sutiwa. Blesat corelat bledug duar. Dina waktu harita sanggeus dua cahaya beureum kaluar tina dampaleungeun nyamos teu keuna kana sasaran nyasar kada Bagong anu keur campuh ngalawan pasukan Maung atuh balukarna teh matak ngeri kaayaanana. Bagong teh tinggarwik laleungitan ngilas sanggeus kakeunaan ku cahaya beureum anu nyamber kana Bagong dina waktu harita. Edan sia setan nanahonan sia rasakeun ieu pambalasan dewek sia. Aki Sutiwa oge harita kacida ambekna barang ningali kaayaan kitu teu cicingeun. Manehna ngacorelat dua peurupna bangbaraan bari ngandung kakuatan patin anu kacida rohakana nyamber arek ngagedor awak Aki Kuncen. Belesat leplos dak bledag bledug dar. Babaraha kali kakuatan dua kolot eta teh diadu tungtungna mah dina pungkasanana ting jarungkal kulantaran kakuatan maranehna saimbang sarua jeung Mang Omon Katut Juragan Dirman. Opatanana ngahargung nang karak bengkang dina lembah. Belesat jebrod bledag bledug koleang kubrak tobat aruh gobat kubrak bapak
Bapak, bapak. Di jero imah si Ucil jeung Lisnawati ting gorowok BNI oge sarua barang ningali salakina anu harita teu walakaya ngabebengkang dina lemah teh ngajerit ngan hanjakal kakara oge maranehna arek kaluar ti jero imah. Angin lilimbungan muter jeung loba cahaya beureum ting blesat teuing ti mana datangna campuh diadu ting bledag ting bledug duar bledag gaur kadenge kuceli maranehna sora maung jeung bagong campuh deui baengan teka ciri aya jirimna sanggeus sababaraha kali ting bledag ting bledug ngadadak awak Juragan Dirman jeung Mang Omon katut kuncen jeung Aki Sutiwa teh dibuleun ku haseup hideung anu teuing ti mana datangna kadenge aya sora handarwan bongan Andika geus nyieun masalah ngajadikeun dewek duaan anu ngageuguh Nagara Maung jeung Nagara Bagong diadu ngabeakeun sagala rupa hancur sagala rupa anu aya di negeri dewek duaan. Ayeuna Andika Omon Dirman sanajan can waktuna modar kapaksa Andika bakal dibawa ka negeri dewek bakal dibawa ke negeri dewek geus waktuna beak ayeuna mah bungan sia geus ngaruksak sagala rupana Omon Dirman eta anu kadenge kuceuli sakabeh warga komo deui ku BNI jeung si Ucil mah kacida jentrena barang haseup anu ngabulen Juragan Dirman jeung Mang Omon katut kuncen jeung Aki Sutiwa ngapung kaluhur ka Jomantara kadenge ku BNI jeung si Ucil sora Mang Omon ngagorowok menta tulung. Ucil, tulungan Bapak datang ke Gunung Wilis. Ucil, bebaskan Bapak, bebaskan, tulung Bapak mung dibawa jadi bangsa siluman mau tulungan. Ucil Bapak tulungan eta anu kadenge kumaranehna. Aduh Bapak mah geningan Bapak teh guguh ka siluman maung Bapak. Aduh mah kumaha geus kieu mah ceuk si Ucil harita nyarita kitu bari neuteup ka indungna. Aduh Gusti teu nyangka Akang Ucil mah teu nyangka geningan Bapak maneh teh guguru ka maung. Aduh ari geus kieu kumaha Mang Uding ka dieun ha Mamang teh apal atawa kumaha geningan saki kuring teh guguru ka maung ceuk BNI harita nyarita kitu nembalan si Ucil anu ngagukuk cerik bingung kudu kumaha nyalametkeun bapana sanggeus tadi ngadenge bapana dibawa ka Gunung Wilis. Harita Mang Uding anu dicalukan ku BNI nyamperkeun lumpat tina panyumputanana. Hapunten Juragan istri sabenerna mah ieu teh gara-gara si Abdi kumargi Abdi kapungkur anu ngawartosa namun hayang beunghar datang ka Gunung Wilis tapi teu apal ari gugur kana naon-naon mah sabab Sim Abdi mah baheula nganunjukeun di Gunung Wilis teh aya tempat pancarahan ka Juragan Omon teh kitu Juragan. Ceuk Mang Uding harita nyalitakeun sagala rupana. Atuh BNI teh harita nepikeun ka teu sadar deui apiuhan bakat ku baluas.
waktosna teu nyekapan deui tamatnya wargi carios kasarung kaliang maung kusim kuring dicekapkeun dugi ka dieu kumahanya kayaan si Ucil engkena nah manehna bakal neangan bapana cariosna bakal aya dina carita salajengna anu judulna wasiat bapa lalakon kuswara ngalalana neangan anu jadi bapa eta carios anu bakal dipidangkeun kusim kuring dina lajengan carita ieu ayeuna carita ieu kusim kuring dicukapkeun dugi ka dieu parantos tamat kaayaan Mang Omon ayeuna tos dicandak ku siluman maung kumahanya kaayaan kapayuna ke kusim kuring bade dipedar deui dina judul wasiat bapa. Ayeuna samemeh sim kuring mungkas carios kasarung kaliang maung hapuntennya wargi-wargi Sunda sadayana saupamina sim kuring dina medar ieu carios aya tata bahasa anu temrenah anu nyugak anu kirang sae harap dimaklum kumargi sim kuring masanes tukang dongeng tapi tukang heureuy ngacaprak ngalel ngidul tapi najan ngacapruk oge caritana mudah-mudahan tiasa ngahibur kaum dangu sadayana di mana bae ayana. Ayeuna kusim kuring sakali deui carios kasarung kaliang maung tamat dugi ka dieu bade disambung deui dina carios enggal dina waktos kapayun nyaeta judulna wasiat bapa ngalalakonkeun si Ucil atanapi kuswara ngalalana neangan bapana tos sakieu bae nya wargi hapunten tina sabudaya kalepatan di sim abdi dina medar ieu carios kurang tata kurang merenah hapunten sakali deui nya wargi sampun nyare pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.